Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di pamirsa sarang simkuring ti channel Politikus Cilik. Anu dina danget ayeuna simkuring baris meda dongeng misteri dina bahasa Sunda anu judulna Galonggeng. Pamirsa carios ieu diropea tina rubrik carita misteri Mangle kenging seratan Maman Rahman. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang ngawitan carita misteri dina bahasa Sunda anu judulna Galonggeng. Anjing babaung sabaraha kali ngupeuskeun peuting jempling. Langit hideung leungiteun bulan jeung bentang. Keung geuman lembur dikerekep ku poek mongkreng meredong. Jegog jegog si kupluk ngagogog. Ngaharengan liwat terus dituturkeun ngajegog ngagogog. Kolotrak panto hareup dibuka launan. Si kupluk anger ngagogog bari toleh ngahareng teu aya sasaha iwal ti poek peutingna nu meredong. Tapi palebah rungkun tangkal cau aya ngaring kiwik ngablegbeg samar-samar nyarangkeun panonna hurung melong kana panto imah. Ari jeumena adi kuring cungak gok leungeunna ditumpangkeun kana dua tuurna teu bisa diuk bener sumawana sare. Sawak-awak pinuh ku cenang nu ngagarenang. Sakalian hayang nangkarak, awak kudu diamparan daun caungora ngarah cenangna teu narapel kana tilam. Panas jeung tiris katambah ateul teu puguh rasa keuneunnana. Jumenna ngan pati ngahing-hing ceurik, rek digaro lain garoweun, seug komo lamun digacap. Unggal isuk dipariksa ka mantri, teu aya hasilna naon, cenang malah jadi nambahan. Ngagarencoy jika anggur hejo nu geus arasa. Kaitu kadieu neangan ubar geus puguh dijiad mah dijiad teu cager-cager. Geus ampir saminggu jumenna angger cungak gok dititah dahar embung nginum oge nya kitu. Basana teh peurih da memang nyana bibirna ge carenang. Ngan ukur panon bobodasna jeung hideungna nyesa keneh teh culak cileuk dikasieun. Peuting kamari pas malam Jumat, anjing tetangga hawar-hawar babaung. Si kupluk teterlengan, lulumpatan, muter ngurlingan imah. Jegog, jegog, ngagogog, reg eureun, buntutna kupat kepot, kawas nu hareupan dunungan, berak depa, buntutna angger kupat kepot, ceulina dirancungkeun bari teu daek cicing. Batere disorotkeun ka palebah si kupluk, da aya naon. Ngan si kupluk we angger depa. Bus ka tengah imah. Uring reuwas, lain di kieuna tempoan teh jumenna keur ditatanggeui. Awak nu nanggeui sarua pinuh ku cenang, malah leuwih-leuwih ti jumenna. Buukna ngering kiwik, palebah tarang rada herang golenang. Babacaan sabisa-bisa sabaraha kali. Les nanggeui jumenna leungit, tinggal jumenna nu aduk songkol. Peuting teh asa ku lila cicing. Nunggu-nunggu waktu nepi ka meletek panon poe karasa hese. Asa lila teuing ku lila. Waktu ngagayuh ka beurang. Ka keung mimiti ngurangan, teu pati keung ari teu beurang mah loba jelema nu ngaliwat rek arindit ka sawah ka kebon atawa nu daragang ka lembur. Keur jongjon di hareupeun imah bebersih micinan runtah, torojol tukang bedog urang Tanjung Siang nyampeurkeun. Sampurasun. Ceuk tukang bedog ka kuring. Rampes. Walon kuring.
Tegung si dititah kek tukang bedog teh diuk dina palupuk di tepas hareup. Atuhnya kitu deui, song manehna di asongan cai nu biasa nyampak di tepas. Kamarana ieu teh? Tieun kieu. Ceuk manehna nanya ka kuring. Aya di jero nu matak kuring teh keur dibere cocoba. Nya kunaon? Ceuk tukang bedog siga nu hareungeun. Tingali we ka jero ari luas mah. Tukang bedog teu dingkekeun bus ka tengah imah nompo jumena nu keur nagog sila tutug. Awakna pinuh ku cenang. Euleuh kunaon ieu diantep kieu? Ceuk manehna ka kuring. Keuna ku panaheunan batur ieu mah. Panaheunan kumaha, Mang? Ceuk kuring heran. Eta dulur urang pernah sugan barang ala atawa ngadahar hancengan batur. Ieu teh galonggeng. Ceuk tukang bedog. Palebah dinya teu apal. Leng pikiran nguriling rarampa sugan jeung sugan aya lampahan dulur nu teu karasa dilakukeun ku manehna. Ras inget dulur kuring jumena pernah ngingilu nguseup ka lembur pakaleran. Sugan naon Jum? Bisi poho naon we nu dilakukeun ku maneh sawaktu nguseup? Ceuk kuring ka jumena dulur kuring. Rarasaan mah teu aya Kang. Leng jumena ngahuleng mikir-mikir sugan aya nu poho waktu keur ngingilu nguseup. Jumena kakara inget yen manehna kungsi barang ala ngala bonteng di kebon sisi walungan. Rumasa teu bebeja kanu boga kebon, da memang teu aya sasaha. Ari beuteung teu iku peurih, bari kabita ku bonteng nu keur meujeuhna cetrokeun. Pok manehna dibejakeun satarabasna ka tukang bedog. Ieu ubarna teu aya deui. Iwati kudu menta dihampura kanu boga kebon. Mun teu kitu wayahna moal cager-cager. Ceuk tukang bedog. Pipikiran jadi mentok. Diubaran kumaha teu diubaran kumaha. Kumaha teh palebah jauhna jeung acan boga keur inditna kudu jualan meureun. Mangkana geus sagala beak. Ari lain suuk meunang mopolek mah kitu ge teu loba. Ku bakatnya kanu jadi adi paribasa kajenting jujualan atawa unjam injem hayang boga dulur teh jag-jag sabihara-bihari deui. Bisa digawe sanajan ukur digawe sacabak-cabakna. Maklum ari cicing di kampung mah teu ngoprek mah teu nyapek. Poe Salasa isuk-isuk kuring katilu tukang bedog geus saged. Teu boga duit ge maksakeun indit ka lembur di pakaleran. Tempat dulur kuring jumena ngala bonteng anti bebeja. Tumpak mobil elep kakalerkeun karasa nyeri awak. Komo meureun dulur kuring jumena mah nu keur boga kasakit dina awakna. Jalan teh teu sirikna pinuh ku lomang, batu laleutik ngampar di sisi jalan urut ngurup jalan rusak. Palebah pengkolan hiji lembur, duka teuing lembur naon ngaranna. Dirut kuring sararea turun. Jumena di beyeng lalaunan, tukang ojek rabul nalawaran ojek. Selak kana ojek, tilu ojek. Teu kungsi lila geus anjog deui ka sisi kebon bonteng anu ngaplak kacida legana. Di saung kebon ngelun haseup dua jelema nini-nini jeung aki-aki keur beberes di jero saung sagawe-gawe. Kuring salam, dijawab ku nini-nini jeung aki meh bareng. Kuring nyarita ngahaja datang kadinya alatan rek menta dihampura. Nini jeung aki poplong-pelong. Pok aki-aki ngomong. Eleh, sakitu jauhna hidup datang ka dieu. Ceuk aki-aki. Muhun Ki. Ceuk kuring bari panon mah rarateret nalingakeun pangeus saung. Katempo sarupaning rurujakan sapuratina di jero saung. Geus puguh surutu jeung menyan mah.
menyan ngaguruhul dina batok kalapa deket parupuyan. Heeh, dah kami mangan sakadar dititahan ngajaga kebon. Awak geus sakieu rempona nya kapaksa gawe teh nitahan deui. Ayeuna hayang kumaha? Nya hoyong cager deui we ki sapertos dihara-dihari. Ceuk tukang bedog mairan. Nya heug matak mun barang ala mipit kudu amit ngala kudu bebeja teh palebah dieu. Ulah sangeunahna barang ala nu batur taya tatakrama. Kuring di bahanan cai nu kudu dipake mandi engke sadatangna ka imah. Menyan mah teu tinggalieun dibere sagede tungtung curug. Jumena sina ngadahar bonteng menang marancahan. Malahan mah kuring jeung tukang bedog oge sina ngadahar. Mimitina mah lengkag rengkog, tapi aki-aki jeung nini teh ngahatean sangkan kuring ngadahar. Moal naon? Ceuk aki-aki bari ngareret ka si nini. Datang ka imah meh geus magrib. Tukang bedog balik ka lemburna da bisi dedeupeun di imah cenah. Kuring ngan tinggal duaan deui, kuring jeung jumena. Cai geus disayagikeun keur mandi jumena, parupuyan di tengah imah geus meunang ngarengan, ditiup sakali oge ruhay. Menyan diperulukeun launan, hasutna ngelun, brul mancaura minuhan tengah imah. Jumena di mandian make cai pamahanan, dicampur ku cai tina bak imah 7 gayung. Sanggeus di mandian, jumena sina diuk deui di tengah imah. Gek jumena diuk, tiris-tiris oge maksakeun da puguh ku hayang-hayang cager. Jugog, si kupluk ngagogog deui. Ngagogogan nu keur ngajega di panto hareup. Buukna angger ngering kiwik, tarangna nu bolenang rada nyai-nyayan katojo lampu hareup nu ku kulit cesan. Rarasaan imah teh ngarieg, asa-asa aya lini. Boa-boa imah rugrug. Tangkal buah jeung tangkal kalapa pating dorok-dok rarungkad. Si kupluk anger ngagogog. Mungkin lila, mungkin jauh sorana kadenge ukur hawar-hawar nuturkeun nu indit ke tempat asalna. Kuring gigisik sababaraha kali, tetela imah teh teu kunanaon, henteu rugrug henteu naon. Peuting harita jumena sare tibra ngagebra, teu lila ti harita jumena geus katembong cager, awakna bersih deui lingsig cara sasari. Menta jambu. Ceuk nu duar imah, inget jambu teh keur meuh peuy. Hengkop. Ceuk manehna keneh teh ngajawabna. Manehna nu menta, manehna nu ngahengkopkeun. Tapi insyaallah salamet teukeuna ku galonggeng. Anggrek 14 Juni 2013. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur kirang langkung nasing kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.